darajat Allahumma ya rafi'ad darajat. Si Bahlul ke istana Tuan Raja di bejaan aya Bahlul Edan. Naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur Tuan Raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu Tuan Raja. Kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan, bisa ngabungahkeun, bisa ngahibur. Urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran Kang ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah daun sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh cenah atuh leuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan pak kula mah masyaallah aja lamun deuleu nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh deuleu nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah ada Tuan Raja ikut gitu bantu coba ka dia nu edan bawa kupong gawat. Assalamualaikum cek Bahlul dicek Raja assalamualaikum bener berarti kan edan kan. Waalaikumsalam. Iya Bahlul mohon cek Bahlul edan kan leuwih teu edan naon leuwih teu edan cek Raja geus seuri bae baca leuwih teu edan berarti bolona lima raja bolon sia. Tuan Raja Tuan Raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon? Anak lahir harapan lalaki ternyata cewek, ternyata awewe. Emang bingung bete sesuai jeung harapan. Ulah boga pikiran kerajaan, penting hadiah ti Allah. Hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu teh mah lain masalah, penting lalaki aing hayang lalaki. Bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana? Iya tuh mending anak aing cenah makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oge henteu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sekolah daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu beng masyaallah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah teu inget cenah mah makana Tuan Raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek ka Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya
gitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah iya bilaga nah tapi mukakan hati ke Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa seetik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ke istana sakadar ngahibur raja bae enak bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hati oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku bahlul nasehat terus mimiti kota juga kampungan cek Tuan Raja dibawa ke mana aing bahlul ayo bae cenah aya dinasehatan tut ayo brus ka kuburan bahlul sia da naonan nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ya Raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu terjata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung di gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di surga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepat lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepat urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepat lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak Raja bener oge pernah edan tapi kieu nasehatana hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balul iya maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul teu gaco mah cak Raja puyeng anjing sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeleuna nama di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki katinggalin nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeleuna mah luhurna kuburan jero nama istana lamun lain wali jeung lain ulama tanya kawak sorangan Raja kira-kira iya Tuan Raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing dia tuh lain bahlul lagi gitu mah aing mah bahlul sekian aja atuh aing mah meureunnan meureun narakanya atuh emang kunaon Tuan Raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sia teh bahlul Masya Allah Karim omonganana nyelekit kana hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu bege KTP na kaha ieu kaha nya tukang karung kaha bolon ke si budak pajar Kiai Haji horenganan karung hejo
kesehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mengkuari menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan Bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ieu pemerintah nu lain ahli Allah ieu jawara nu lain ahli Allah ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah geus lain teh mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin beureunanan urang di jero kuburan siksa cik Bahlul karasa mah kusia benernya si Bahlul ya jelema nama edan tapi horenganan hebat geus kuari geus geuyeung geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta adalah hotel itu di saha nu ngeusianana kula masuk bau kipireun kitu ja ya sieun mah datang ka kiamat ge moal atuh moal atuh nyahueun kartuna ge teu nyahueun meulina sabaraha duit jajan mah aya ka Jogja bae teh asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah karim di Bahlul Muhara Bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat lah istirahat di Bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang di Bahlul asup ke gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema loba di luaran guha teh nungguan Bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabaraha kali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula mah ja naon garang-garana aya pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantap ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya ieu teh jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah Bahlul deh kos gitu keluar tiliang ke Bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya bentas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deh kayak Bahlul kelah sakedeung cekna Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ke Isya cek anu datang kadinya isi urang nonton sholat nonton sholat matas Isa juga ada pada ngobrol deh kecara kula boga wiridan heula talar pan ya nama Quran isi malamnya kunil kan pohon ya 5 juta ya lamnya kunil hayo ya lamnya kunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lamnya kunil pohon meja innaladina deh atau kamari diturunkan jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia
datang aku hari tadi jadi imam deh ya ini ngegeter Bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karesep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta lu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus setiap bus asup ka leutik tempatna keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan cengena emang kenapa ini orang takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sawah-sawah Indonesia cekulat tuh sarwa oh Indonesia lah ada wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masya Allah awal tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain berem lain hidung lain iya karim orang Uzbekistan pohara garelisna iya si iya bung balik barang di bogor di meja emang udah bogoh jasa atuh lain si anu bogoh itulah bogoh tante ulah mikiran sia bogoh kayak itu nah nya atuh balik sia mantong tapi gelis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengekeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang gelis tapi teu ngisang meper di ditu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu jasa urang ditu ja WC na ge da caian di mana bae ge atuh sarua ngilu nuturan urang ditu iki cenah nuturkeun urang di set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah kumbung-umbungna di kiai-kiai kumbung-umbungna dijadikeun jelema di negara edana Bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur Gus ya kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batas dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pageta di leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong ih manyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako
akhirat anu langgeng tapi hati jelema anu resep ke akhirat leuwih bako batan surga batan akhirat surga yakni akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hati jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan surgana. Arti ku aing balul aing gitu mah cek nyana dekereun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sieun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat surga bako yana tetap tetapi hati jelema nu budak akhirat nu budak surga etalah leuwih agung jeung leuwih tetap pikir ku tuan raja benar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianana jelema hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ke surga teh bako surga teh tetep hate anu resep kada surga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan surgana geus hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang surga lamun urang geus hatena hayang ka surga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi salih tina salih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembogan karomah sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir ilu Bahlul perang di medan laga pohara kafir mana anu henteu kena pedangnya tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Bahlul paeh sia kuda ini bakal paeh geus beresan perang sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh mana dihudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing ge hirup tapanana lain hiji ulah omong langsung beralih kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Bahlul, ndek milu ka mana? Moal milu ka mana ini?
sia balik kumaha naik kuda dasar balus edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia balul edan cak teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan bener geus loba omong cak raja teh balik ayo akhirna didelekeun ke bahlul usap kuda sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup udang kuda geus ming sumpakan sia balik ke mah nya kabeh udah teu kaget bahlul bisa hirupan kuda atuh ai kitu mah engke mah urang bapak urang lamun paeh maningan kaki bahlul ditiup ku nya harirup deui bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur ai abah sok nganaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu arti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup bahlul masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna je bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi kenaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad zaman beladeun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik gue cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal diceurikan nya moal hirup deui lain kitu kira teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anak maya deui saya ngada wudu orang maca yasin kan ya tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup sok hirup aya tah badak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur Mama Kresek jeung Mama Syujai meh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepak kan ku Mama Syatibi plek plek ku embun-bunana plek 3 kali
hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui sadaya biasa we kitu hudang deui je tapi ku cek mama keresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka gentur teureun-eureun uzara ka mama keresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertok harita ku incuna mama Sujai mah pula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya yang ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makam geus bagus Mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama anu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Satibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge cepagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mada begitu ngaji pandai takrir baru takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tara deuleu takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanomaya sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu ieu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan digadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurlah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun ieu misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan
atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli-ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu masyaallah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna neuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masyaallah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku beung kadeuleu mah dicincinan ku nya nyurah kikiran be nyurah kakula deui terus nya kai ieu guru Buya kai dah lu nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu cerita lain keur agul cerita katebak menebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolot jadi bagi poho lamnya kunil teu kasalah si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang kan di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruga atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kuda sok nebak ka si tah lain deui budak hayang kawin bener bae etuna malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog nya makan lo kata tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari Masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah wal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul can anggeus ieu Bahlul loba kene Masya Allah ieu kadang-kadang nurutan Bahlul si Bahlul mah pandahar bae ngana mah dahar mun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nyana mah jelema dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan ditanya Bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna cek Bahlul cinta Allah tilu rupa hiji cinta Allah cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan keberang jeung peuting ku waktu itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro sieun ka neraka mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka sebab di neraka teh aya kalabang neraka di neraka teh aya orai neraka hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu
sanggup urang ka neraka model kos kitu kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kala bang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek kibahlul kasalametan keur aranjeun kabeh salamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia dibere gering sabar jati Allah dibere sehat sabar jati Allah hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah sabar tina maksiat ditinggalkeun sabar dina taat terus bae bima sabartum fani ma uqbadar surga pang bagus mesti rupa bae sakitu hirup teh cinta ka Allah teh nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta bangis hese caritakeunana nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana nomor katilu ibadah ka Allah cinta ka Allah resep kana sorgana pilih ku tuan raja deuk nomor hiji deuk nomor dua deuk nomor tilu akur we nah nu mantap kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon mungkin resep ka sorga mungkin sieun ka neraka urang milih nu mana urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu ieu ge kadang-kadang hiber pernah nyana hiber nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun kita bagus tuh ceritakan mantak semula Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah dongeng nangis maraklum ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah ibadah ka Allah sieun ka neraka eta ge geus termasuk katilu urang ibadah ka Allah cinta ka Allah resep ka sorga. Nah mudah-mudahan orang kabehan nu kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah ku dongeng wali-wali Allah supaya orang bisa mawas diri introspeksi urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun jang seru loba pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur lain zarah urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu bahlul mah lain kumaha kabarna baik-baik saja ngobrol jeung ahli kubur teh ngobrol kumaha kabarna si anu kumaha kabarna si anu nyahoeun masyaallah karim ahli Allah Madaki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kira-kira melikirwa pintu Ki Hairun mah liwat bae ka Jelembur eureun aya ahli teluh di dieu kajen kukumaha ge ka Ambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu can kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka Ambe tuh si ge iya mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah ka Ambe aing makan SMS tadi di saya digoblok sih mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Bagdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab da pohara begitu dibacaan Masya Allah karim iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala
kumaha sih hayang jadi kos kitu beteng dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi gitu lah emang gua gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sabenerna ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek masyaallah karim nu urang menyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa napak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharana komo kiai proposalna nanaonna nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya mah cerita ahli Allah pan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskan sepak terjang almarhum almaghfurlah sehingga bersinar sanajan deket pesantren Batur tuh masalah itu udah pesantren kene pesantren kering zahir batin tuh mah dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu keneh guru urang Ki Madin kiai di Rumpak Sidang teu disebutan jeung guru-guru urang sekaligus mudah-mudahan dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan murid-muridna jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana